Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa tepang deui nya dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan salamina. Haturan murid-murid ibu anu saroleh sareng sarolehah, insya Allah dina danget ayeuna urang ngemut-ngemut deui perkawis tata krama basa atanapi undak usuk basa. Patali sareng tata krama basa, urang baris medar 5 hal. Anu kahiji wangenan atanapi pengertianana. Teras anu kadua papasingan atanapi klasifikasi. Anu katilu engke aya sawatara contoh kecap anu dilarapkeun oge dina wangun kalimah. Teras anu kaopatna aya unsur pangrojong anu patula-patali sareng tata krama basa nya sajabi ti kecap eta nyalira. Teras anu kalima cara maham sareng kumaha carana urang gitu nya kanggo ngabiasakeun nganggo tata krama basa eta nyalira dina kahirupan urang sadidinten. Anu kahiji ngobrolkeun wangenan atanapi pengertian. Janten tata krama basa teh intina mah mangrupi sopan santun nganggona basa dina waktos komunikasi. Komunikasi eta nyalira tiasa langsung atanapi lisan, tiasa oge dina wangun tinulis. Janten tujuan gitu nya dina tata krama basa nyalira intina mah kanggo silih hormat gitu nya, kanggo silih ajanan disaluyukeun sareng kaayaan masyarakat di hiji wilayah eta nyalira. Anu kadua patali sareng papasingan. Papasingan tata krama basa dibagi janten tilu. Aya basa lemes, basa wajar atanapi basa loma sareng basa kasar atanapi basa cohat. Anu kahiji basa lemes. Basa lemes teh dibagi janten dua. Aya keur kabaturnya atanapi kanggo nu sanes, aya keur kasorangan atanapi kanggo ka diri urang nyalira. Ieu basa lemes teh dianggo nalika urang ngobrol kanggo ningalkeun panghormat gitu nya boh ka diri urang nyalira gitu nya berarti jalmi kahiji. Tiasa oge kanggo nu diajak nyarios ku urang berarti jalma kaduanya. Atanapi oge nalika ngobrolkeun anu sanes berarti jalmi katilu. Tah anu kadua basa wajar atanapi basa loma. Ieu mah dianggona teh hiji upami urang ngobrol sareng anu ku urang atos dianggap caket pisan gitu nya janten tos akrab. Atanapi nu kadua oge tiasa nalika urang dipayunkeun kana kaayaan anu diajak ngobrolna teh sahandapeun sareng urang gitu. Tapi patali sareng basa wajar atanapi basa loma ieu nyalira dina akhir nama nya wih deui kana karakter urang masing-masing gitu nya biasa henteu gitu nya nyarios basa wajar atanapi basa loma kanu sanes. Tah anu katilu basa kasar atanapi basa cohat. Ieu mah dianggona tiasa dina dua situasi gitu nya dina dua kaayaan. Nalika nuju ngambek atanapi kasato gitu nya. Upami kasato mah jelasnya berarti pilihan kecapna anu kasar. Tapi nalika urang nuju ambek atanapi nuju bendu eta oge sami gitu ya siga basa wajar janten uih deui kana karakter urang nyalira biasa henteu gitu nya nganggo basa kasar atanapi basa wajar teh tadi. Gitu ya patali sareng papasingan atanapi klasifikasi tina tata krama basa eta nyalira. Anu salajengna ieu aya sawatara contoh kecap gitu nya anu aya dina tata krama basa. Tadi ditinggal tina papasinganana kan nya aya tilu. Aya bahasa lemes, aya basa loma sareng basa kasar. Urang emut deui basa lemes tadi dibagi dua, aya keur kasorangan, aya keur kabatur. Dia diantawisna nya contoh-contoh kecapna. Sapertos anu nomor hiji
Aya kecap mios, eta teh lebetna kana klasifikasi lemes keur kasorangan. Kanggo kanu sanesna tina kecap mios berarti angkat gitunya. Lomana tina angkat indit kasarna nyingkah. Sareng saterasna gitu ya dugi nomor 7 oge contoh-contoh nu sanes anu ku ibu henteu diserat di dieu. Salajengna ieu patali sareng contoh kecap anu tos dilarapkeun dina wangun kalimah. Ieu ku ibu ngahaja di warnaan, mudah-mudahan tiasa langkung pahamnya. Salah sawios contona ibu ngabantun kecap wangsul. Nalika urang bade ngadamel kalimah anu klasifikasina lebet kana lemes kanggo kanyalira, berarti kan tadi kecapna wangsul. Tah abdi berarti nu dianggona kanggo subjek atanapi jejerna. Kecap nu sanesna ngiringan gitu nya mun dina bahasa Indonesia mah menyesuaikan. Ya ku ibu ngahaja di hejewan kanggo tadi teh menyesuaikan. Janten nalika urang bade ngadamel kalimah upami dipatalikeun sareng undak usuk basa kedah sadarajat gitu nya kalimah eta teh. Upami bade lemes kanyalira berarti pilihan kecap sadayana lemes kanyalira. Kitu deui upami bade lemes kanu sanes berarti sami. Gitu oge sami gitu nya kanggo nalika urang ngadamel kecap anu kasar atanapi nu loma. Seueur gitu nya contoh-contoh kecap anu tos dilarapkeun dina wangun kalimah. Engke urang tiasa bari sakantenan latihan. Mudah-mudahan kahartosnya ku sadayana. Anu salajengna patali sareng unsur pangrojong dina tata krama basa. Janten sajabi ti tadi pilihan kecap anu ku urang dianggo, tah aya hal-hal sanes anu ngarojong naha urang nyarios atanapi komunikasi teh kalebetna kana ngahargaan gitu nya atanapi lemes henteu gitu. Tah ieu aya 4 anu kahiji lentong. Lentong teh naik turuna sora urang nalika nyarios. Atanapi dina bahasa Indonesia mah sami sareng intonasi. Anu salajengna pasemon. Pasemon mah sami sareng raut muka. Jadi ekspresi urang sapertos kumaha nalika nyarios. Anu katiluna rengkuh. Rengkuh mah gerak-gerik badan urang gitu nya, gerak-gerik awak urang sapertos kumaha. Sareng anu kaopat anggoan atanapi raksukan. Janten acuk anu ku urang dianggo oge sami mangaruhan gitu nya kana tadi teh ajen inajen ngahormat gitu nya, panghormatan urang nalika komunikasi. Ieu anu salajengna perkawis diajar sareng ngabiasakeun kanggo ngagunakeun tata krama basa. Sakirang-kirangna aya genepnya tapi engke uih deui ka masing-masing sapertos kumaha paentennya. Nu kahiji urang tiasa ku cara marhatoskeun anu sanes nalika nyarios gitu. Anu kadua tiasa oge ku cara rajin maca buku kasundaan. Maca buku kasundaan teh maca buku anu panganteurna nganggo basa Sunda gitu. Anu katilu tina merhatoskeun nu sanes tina maca buku kurang tiasa dianalisis gitu nya nu leresna atanapi anu ceuk urang teh janten patarosan eta teh leres henteu pilihan kecapna teh gitu. Janten henteu ngan saukur merhatoskeun, henteu ngan saukur dibaca gitu. Tapi ku urang bari di teuleuman, bari di analisis leres henteuna atanapi pami aya hal-hal anu urang kira ngartos tiasa dicirian gitu. Anu kaopat, urang tiasa ngabiasakeun kanggo nyariosna tangtosnya ieu janten hal penting. Ngabiasakeun nyarios nganggo basa Sunda anu merenah teh sapertos kumaha. Teras nalika ngabiasakeun urang nyarios oge teu kengeng enggal teuing gitu nya, jadi teu kengeng rusuh teuing. Janten ke bakal aya waktos ngemut gitu nya. Pilihan kecap nu ku urang dianggona nu mana gitu. Eta insya Allah bakal ngirangan kalepatan pilihan kecap nalika urang nyarios. Upami henteu rusuh teuing janten naon nya nyantai weh gitu. Sareng anu kagenepna tiasa bari urang nyerat gitu nya, nyobi-nyobi nyusun kalimah dina
Basa Sunda kalayan merhatoskeun undak usuk basana eta nyalira. Tapi tadinya wih deh ka masing-masing kebiasaan di bumi sapertos kumaha atanapi di lingkunganana. Nu jelas mah tadi teh aya ngabiasakeun kanggo nyariosna eta nyalira. Nah, patali sareng ngabiasakeun ngalarapkeun tata krama basa nyalira, intina mah sanaos seueur atanapi aya di antawisna anu nyebatkeun undak usuk basa atanapi tata krama basa teh sesah gitu nya atanapi naonnya pabaliut tapi upami urang gaduh tekad anu kiat mah gitu nya kanggo diajar kanggo ngabiasakeun insyaallah gitu nya bakal tiasa sareng teu kedah sieun lepat gitu nya teu kedah sieun digeunggeureuskeun teras weh gitu nya ngabiasakeun kanggo nyarios. Patali sareng digunakeunana tata krama basa sajabi ti tadi berarti nya aya pilihan kecapna teras unsur pangrojong teh tadi nu opat oge dipangaruhan ku adat atanapi kabiasaan di wewengkon urang masing-masing gitu nya sewang-sewangan. Janten mangga eta mah gitu nya wih deui ka diri urang nyalira, wih deui ka lingkungan urang nyalira. Ya, rupina sakitu nu kapihaturnya patali sareng tata krama basa atanapi undak usuk basa. Hatur nuhun pisan kana perhatosanana, hatur nuhun oge kana like sareng subscribe-na. Insya Allah tepang deui dina lawungan urang salajengna. Mugi-mugi urang salamina aya dina kasehatannya kalayan aya dina panangtoyungan Allah Subhanahu wa taala. Urang oge langkung semangat diajarna gitu ya sanaos bade kumaha wae kaayaan urang gitu. Tetep urang kedah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.